Jang. Naon bos? Dengekeun heula Jang aing. Kadang aing sok berpikir Jang. Urang teh piraku terus-terusan ngadahar duit haram. Jeung piraku nganafkahan pamajikan make duit haram. Ek nepi ka mana Jang urang teh hirup teh terus-terusan kieu? Ek nepi ka mana? Hah? Coba ku sia pikir. Kan urang teh jelema Jang, jelema bakal aya paehna, bakal nanggung dosa-dosana. Da kieu-kieu ge sieun aing Jang ku neraka mah da panas teh. Nya terus kumaha tuh bos? Ek pensiun aing Jang. Bodoh ari maneh mah gitu leuikeun heg, rek ngilu jeung urang heg. Mun pensiunnya ke mana bos? Urang dagang kalapa ya nama Jang. Sesuai jeung passion urang kuda kadek bener teu? Tah, nya eta bos, di tukang aya tangkal kalapa loba. Pan eta mah kalapa batur atuh ganteng. Pan urang mah niatna ge jualan sih tangkurak. Atuh sarua jeung bohong meureun ari maling kalapa batur mah waduk. Nya bosnya. Geus aya nama leuleutik anu lajang, nu penting mah halal, manfaat, berkah. Nya Beli mah si anjing. Pak, Beli mah, nya. hah? Jang, tahan eta cenah mah Jang. Berkah penting mahal, berkah penting mahal, Jang, berkah penting cing, mahal, Jang. berkah manfaat. Jang.